Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kambemet urang sadaya. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta. Kumaha salajengna? Gancangna carita mangsa wanci peuting geus sumanding. Muldani jeung si Oji katu si Codet terus saringkil pikeun ngaranjah ka lemur sinang barang anu jadi inceranana. Puguh di lemur sinang barang mah eueuh jawara saurang oge, matak hipu pikeun maranehna ngalakukeun kajahatan teh. Harita opat kuda coklat tembong pating belesat ditarumpakan ku opat jalma market tergos hideung. Muldani anu mimpin eta rombongan tembong lumpat panghareupna. Caturkeun warga sindang barang anu kabeneran diantarana aya nu ngaronda teu kabeh di arimahna salare, tapi aya oge warga anu ngaronda tur jumlahna walasan urang. Harita dikersakeun teh bet narempo ka eta rombongan bari terus dipegat. Lulugu anu ngaronda harita ngacungkeun leungeun bari nyarita. Sebut bae ngaranna Kang Adim anu rupana kawilang geus umuran. Heup. Saha ieu Randika teh? Jeung ti marana asal? Jeung naon tujuan bat ngulampreng ngambah ka ieu pilemburan? Kang Adim kawilang kandel kurasa kawani jeung tatag dina mangsa cumarita. Teu inggis nempo opat jalma nu market tergos sideung bari nyaloren bedog. Da anu sejenna mah teu kabeh wani kitu ngadon silih pelong jeung pada baturna. Si laing montong coba-coba ngahalangan jalan dewek deuleu. Bisi ngakelenceng tabeung. Si laing moal apal sadewek sakabeh. Sok mundur. Cek Muldani nyarita ngandung ancaman. Hai. Pan kuring teh salaku pangaman ieu lembur. Jadinya wajar we mun aya jalma anyar pinanggih dicuriga jeung dipegat. Komo bari kitu mah nyaritana ngandung ancaman jeung aranjeun ti marana asal ieu. Dewek di komplotan karaman banteng bulung deuleu. Kunaon seuling ngadon ngajengok? Reuas ilaing ngadengi eta ngaran karaman disebut-sebut. Memang bener Kang Adim katut diantarana nu ngadengi eta ngaran komplotan disebut-sebut. Hatena pada ngageter jeung sieun. Sabab geus pada apal atuh kumaha kagarangan komplotan karaman banteng mulung salila ieu anu kadengi. Tapi Kang Adim gancang miceun geteran hatena anu pinuh ku kasieun bari pok nyarita semuleuleuy. Beda deui jeung anu sejenna ngadon lumpat kalabur. Kieu lur, apaan kuring teh anu kabagian ngajagaan ieu lembur penting ayuna. Ayeuna kuring nya menta we ka aranjeun kabeh sacara ridho. Tinggalkeun ieu lembur karang pamidangan kuring ulah nepi ka nyieun Rajapati jeung kaributan ieu lembur lur. Walah Kang, eta jelema wanian ngomong kitu Kang, bosen hirup jigana apa Kang? Si Oji nyelengkeung bari ngemu amarah. Seret serebet kurilap. Geus nyarita kitu si Oji ganjang mesat bedogna. Atuh puguh we warga ronda teh pating larempod soakeun waktu nempo seseukeut bedog. Tuluy ngenyang leungeun Kang Adim ngajak-ngajak. Tapi Kang Adim tetep pageuh dina pamadegan, dirina leber ku wawanen. Serebet kurilap.
Kang Adim oge sarua mesat bedog anu nyolegreng dina cangkeng taki-taki kawas Jawara we. Kang Adim matak ngalakukeun kitu teh gegedena mah boga rasa tanggung jawab lain hayang kapuji. Nempok kitu Muldani ngareret ka si Oji ngandung isyarah. Si Oji gancang surti celeng manehna luncat bari ngabar-ngabar bedog. Sia arek keke ngahalangan kana lengka dewek tiluan atawa mending gancang tuduhkeun di mana imah jalema anu panglobana pakaian adalah sok jawab sia. Gelo suganan mah kuring kudu nuduhkeun nyelakakeun batur salembur melan Harandika. Kukituna kuring oge moal cicing rek tetep ngahalangan tekad aranjeun sakabe. Aranjeun tembungkeun kawani ulah murungkur sieun kitu lur, sok tembungkeun kawani. Kang Adim mere sumanget ka batur salemurna. Tinggal genepan sabab anu sejena mah kalabur teuing ngabejaan warga anu sejena sinahar udang jeung teuing malampret nyarumput. Teu burung anu genepan balad Kang Adim jadi kahudang kawanina. Serepet badugna pada diparasa anu kabeneran sarua markel pakarang pikeun jaga-jaga bisi aya mau ngamuk gajah mata. Sakali deui kuring moal ngejat satunjang beas demi katengtreman ieu lembur deuleu. Montong loba bacot deuleu. Tada ieu. Ya. Si Oji teu sabar harita nyebrut ngahembatkeun bedog kana badan Kang Adim. Sedangkan Kang Adim katut wadia balad gancang mapag jeung nakis panarajang tinu jadi lawan ku bedogna sewang-sewang. Hiu kurilap terang jerjeg dalideg bagieung. Ngan ku sabab Kang Adim katut warga mah teu boga tanaga lapisan. Antukna kabeh pating barang kieung kadorong ku tanaga lawan anu jelas-jelas nyidem tanaga lapisan sarta ngarti kana ilmu bela diri. Ciat Kang Adim dituturkeun ku anu sejen pating salabrut narajang ka si Oji. Ngan hanjakal panarajangna teu make aturan bedog deh ka mana we hiukna asal nepi. Antukna hiuk kurilap kolebat terus balad Kang Adim kadengi ngagero bari guyang getih. Anu bijil tina beheungna anu loag lir tapak mencit. Gadebru kosod kerajat kulahe. Warga anu tetua teu dosa jadi korban beheungna disabet ku bedog si Oji. Kang Adim gancang mere sumanget ka baturna anu pating larengkog sentareun hatena ningali baturna binasa. Kang Adim tembong nyebrut deui narajang dituturkeun ku nu sejen. Tapi si Oji anu mangrupa jago silat seuri dina jero hatena. Bari mapag genep bedog anu pating kurilap datangna meh bareng. Si Oji ngagerakeun badana muir di tengah kepungan. Bedogna ngolecer ngababad beteung musuh anu pating barang kieung ka tukang satu tas bedog-bedogna ngaracleng jauh nakar. Wutiu kurilap terang dalideg suk war kurilap beres-beres jengkang gedebut kosod kerajat kulahe. Nu hirupna kiwari karitiluan ka asup Kang Adim jeung dua warga. Jeung sameme Kang Adim nangtukeun sikap Muldani tina luhur tonggong kuda ngabaledogeun bedogna. Dibaledogeun ka pelebah tarungna Kang Adim sabatur-batur kalayan cepat. Hiu beres cungkel kosod. Antukna Kang Adim saparakanca kiwari geus ngajampana jadi bugan. Mencar euy, mencar. Muldani gancang ngatur siasat nitah mencar ka anak buahna. Si Codet jeung si Oji dititah kawetan. Sedangkan Muldani katut kardun muruk ka kulon. Sabab kadengi loba warga murusi si lembur
jika nurek ngepung eta patempatan. Jeung ari leos ari purudul teh warga lalakina meh tarumplek daratang ka eta tempat bari samagrang ku pakarang anu bedog sabedogna nu halu sahaluna jeung rea-reana deui. Pupuh lembur sinang barang tembong kerung bari silih leret jeung warga sabab kasampak Kang Adim sabatur-batur geus pating golepak jadi banusan. Kurang ajar bener we Adim adikula kasampak geus ajal binasa. Kamana cenah eta opat mangkluk kurang ajar teh Aceng? Ceuk Ki Ajak ka jalma nu ngaran Aceng. Jeung ari Aceng teh taya lian ti anu tadi jeung Kang Adim ngahurup lawan. Ngan kabur lapor ka warga katut pupuh lembur. Maranehna jika nama tos kalabur Ki. Satu tas ngabinasa warga lembur teh. Untung Aceng mah kabur-kabur tadi teh. Jadi we selamat Ki. Cuk si Aceng nembalan. Warga ngarilu kabeh ka dieu teu. Kade lembur ulah kosong kuno jaraga. Ki Ajak bangun anu terus rasa. Oh ente Ki. Sapalina mah tetep ngajaga pilemburan bilih aya nu dongkap teu kanyawan. Hade memang kudu kitu. Kudu waspada urang teh. Kudu terus rasa ieu teh. Marane kula terus rasa ieu teh. Maranehna kalabur lain harti jauh ti lembur. Jeung eta sakabeh layon hayu geragarotong bawa ka imana masing-masing pikeun dipula sarasa kumaha mestina hayu. Ki Ajak tuluy nitah warga pikeun ngagotong layon kulobaan pikeun dibawa ka imahna sewang-sewangan. Da puguh eta kajadian teh di sisi lembur. Ngan sabot keur kitu di pilemburan kadenge sora awewe kolot budak pating jalerit. Mangsa imahna aya nu ngadobrak ti luar. Tuluy asup ka jero imah ngaliwatan jalan tukang. Cempe nyai, cempe, tong ngajerit tong barontak. Sabab geus sakuduna nyai ninggalkeun ieu imah. Milu jeung akang pikeun ngaulaan gegeduk akang, hayu gandeng ulah ngajerit. Ceuk si Oji pageuh ngarejangan saurang wanoja pikeun terus dibawa keluar ti jero imah. Setan sia, lepaskeun setan. Nanaonan ieu teh? Abah, tulungan abdi Abah. Ceuk si wanoja haben jejeritan. Si Oji gancang mencet urat penting anu aya dina beuheung eta si wanoja. Sagetra lumpuru. Si wanoja langsung ngalumpuru dipanggul. Curelat jeleng kolebat. Si Oji terus loncat ngaliwatan urut tadi asup jalan tukang bari mawa si wanoja anu kiwari kayaan keur teu sadar. Jeung tadi eta si wanoja nyambat-nyambat bapana memang eueuh anu nembalan sabab keur di jalan bareng jeung Ki Ajak ngagotong layon bapana mah. Sebut bae ngaranna Mang Muin bapa eta wanoja teh. Edo, ieu Abah Edo. Di mana hidup Edo? Mang Miun kacida kageteunana nalika nepi balik ka imahna kasampak panto tukang geus muka ari panto hareup tetep ditulakan ti jero. Nyi Edo anakna kasampak geus eueuh. Warga anu kaparengan ngadenge Mang Miun ngeuleuweuh nyebutkeun anakna leungit diculik Karaman. Tuluy kabeh pating garedik neangan. Jeung eta kajadian teh aya di opat tempat di salembur. Ngan beda perkara. Si Codet keur ngabar-ngabar bedog ngancam salaki pamajikan anu boga imah. Sabab barontak pakayana aya anu maling diringkid nepi ka ledis. Tapi tai hartina barontak oge. Puguh teu bisa ngajaga diri atawa ngalawan. Nalika beteungna masing-masing ditubles ku bedogna si Codet nepi ka tambras. Dua layon marandi getih di jero imah. Geus kitu sup
Bedogna diasupkeun deui kana warangkana. Beas sakarung terus dipanggul dibawa keluar ti jero imah. Nyamperkeun Muldani katut kardun anu geus pangheulana aya di lahan anu lega. Barang rampasan atawa menang maling teh eleh loba. Muldani kadenge nyarita tarik ditujukeun ka warga anu takluk taya deui anu waniun ngalawan. Satu tas ningali warga sejena anu nyoba ngahalangan karena tindakan eta opat komplotan Karaman kabeh binasa tatu tapak bedog. Kasakabeh warga anu takluk kadewek buktikeun kataklukan teh ku mere roda pasagi jeung kuda panarikna pikeun mawa ieu bebenangan hasil rampasan. Jeung ingetkeun engke dina waktu nu bakal datang warga Sindang Barang kabeh kudu kompak nyadiakeun upeti deuleu. Tandas nama ieu keamanan lembur teh engke mah dicekal ku pihak dewek. Asal dina unggal sabulan sakali upeti kudu ngalir, dijamin keamanan ieu lembur. Mun eueuh upeti nyawayana imah silaing sakabeh bakal rata jeung taneuh jadi lebu. Dituruk jeung panggeusim-geusina ku dewek deuleu. Cek Muldani nyaritana pinuku ancaman. Siap Den, siap, mangga. Mangga deestokkeun Den, upeti unggal bulan bakal aya. Kabeh warga naremalan siap, malah Ki Ajak oge teu sangka aya. Jeung kapaksa takluk sabab ngarti ayeuna mah saha eta opat Karaman teh. Hade mun kitu mah. Sok Ajak, mana roda kuda pikeun dewek babawaan ieu teh sadiakeun. Mangga itu tos disayagikeun Den. Ki Ajak nuduhkeun kana roda kuda pasagi jeung gede mahi 10 karungeun beas. Sok atuh kawarga nu sayaga nyupiran roda kuda geura angkatan eta hasil rampasan dewek deuleu bawaan. Cek Muldani marentah. Atuh daek teu daek warga nurutkeun we kana parentah Muldani teu wani baha. Geus kitu bring opat kuda ditumpakan ku opat Karaman lalaju ngahapit tukang hareup ngahapit anu mawa roda. Ongkoh disupiran, ongkoh didorong kuduaan warga anu takluk. Tina hiji roda beda-beda anu dibawana teh. Gorobak roda kahiji kayaning gandrum beas jeung rea-reana deui. Gorobak roda nu kadua mawa peti eusi perhiasan. Gorobak roda nu katiluna dipake mawa bebandang wanoja geulis rupa. Opatan harita teh dijelepengkeun sinanang karak bari di taralian luhureun gorobak biadab pisan. Eta tindak laku Karaman Banteng Wulung teh. Jeung lamun seug mah eta Karaman Banteng Wulung taya anu nindak. Tur taya nu mampu ngungkulanana geus pasti kahareupna bakal leuwih mahabu tindakanana. Rakyat leutik bakal loba nu jadi korban. Warga anu nganterkeun rombongan rampok ngan bati ngahelas hatena nalangsa ka bina-bina. Nah kahirupan teh bet kieu teu tentrem alatan ayana Karaman. Heup geus nepi euy. Ka warga Sindang Barang anu nganterkeun hasira rampok. Juk ayeuna mah geura baralik deui. Nuhun geus daek nganterkeun. Ngan wayahna we moal diburuan jeung moal dibere nyatu ku dewek. Geura moal labur ayeuna mah. Cek Muldani nalika sanggeus nepi ka tempat dumuk matuhna langsung ngajrungkeun genep warga pikeun tuluy baralik deui. Genep warga sakabehna teu loba ngomong ukur manggut bari kokompodan tuluy pamit bari ngabalikeun awakna ka tukang. Tapi karek oge leumpang sabara lengkah bari kayan lungseh nya capek tasa lempang jauh ngagiringkeun roda sarta nyupiranana
Muldani gancang mere isyarah ke anak-anak buahna. Anak buahna kabeh gancang surti laju meresat bedogna. Barang jeung warga ngabalikeun awakna deui lantaran kaget aya suara bedog anu dipesat. Ngan can oge leungit tina rasa kakagetna. Tembong opat bedog pating belesat laju ambles kana beteungna sewang-sewang. Anu duaan deui kabeneran masih salamet, tapi ku Muldani teu diantep harita langsung ngacorelat sarta meupeul sirah warga pilih genti nepi ka berjat. Hiu kurila beres corelat jeleng hiu jebrot cungkal kosot kerajet kulahek. Di antarana aya keneh anu bisa ngagero bari nyekelan beteungna katembus ku bedog. Terus brak-bul rubuh kana lemah, suku ngerejat sakedeung, sirahna terus ngulahek paragat nyawa. Tah kitu geuning talajakna Muldani teh anu geus taya rasa kamanusiaan deui jigana teh nyawa jalma dianggap runtah jeung murah. Jeung pangna warga tuluy dibinasa sabab disinga bocorkeun Rusiah dumuk matuhna. Anu memang salela ieu masih can aya nu apaleun. Mata gancang unggal jalma anu manggihan tempatna laju dibinasa. Cag urang tinggalkeun deui kayaan di markasna Muldani Karaman Banteng Mulung. Ayeuna urang kocapkeun deui di imahna Aki Ruminta. Ngahaja geus tengah peuting oge can waka salare harita teh. Sabab titahan Aki Ruminta anu sakedeung direk tirakat menta pituduh ka Gusti Patali jeung Mustika Ratu Malakasari. Sugan manggih wewengan iraha waktu nu hade pikeun nyerepkeun Mustika Ratu Malakasari kana ragana Larasati alias Nyi Malakabodas. Kembang Mustika Malakasari ku Aki Ruminta dikeupel ku leungeun katuhu, diimpleng jero naker, batina tembus ke alam jin. Raden alap-alap cangtungan hiji raja tembong keur ngabagiakeun Aki Ruminta dina kursi singgasana. Bari pok cumarita ngandung wibawa dibandungan ku prajurit Katut Kipati sarta ku tokoh-tokoh penting sajena. Bagea Aki Cager, syukur ari Cager mah. Kula bagja yeuh mun anjeun Cager mah Aki. Ceuk Raden alap-alap anu dedeganana jangkung gede. Ai rupa beungeutna leuwih deukeut ka rupa simeut, henteu nyeples kawas rupa manusia da puguh lain bangsa manusia. Jeung duanana oge geus pada conggah lilawano. Alhamdulillah pangestu Prabu. Atuh ayeuna kuring tengah aja nyorang alam jin sabab aya hal penting anu bade didugikeun ieu teh Gusti Prabu. Har nya naon anu rek didugikeun teh Aki? Raden alap-alap sikapna kawilang hormat oge ka Aki Ruminta. Kieu ieu teh Raden, perkawis kembang Mustika Malakasari kagungan Maemi Rai Aki. Anjeunna sumping karorompok sareng anu janten muridna nyaeta Nyi Larasati. Anu cenah mah hayang diserepkeun eta mustika teh karaga muridna. Kitunya. Kaharti atuh ari kitu Maki. Terus rek nanyakeun naon salanti hal penting eta teh Aki? Langkung ti kitu hoyong mendak implengan we. Nah cocok disirapkeun kana ragana Nyi Larasati teh ayeuna wengi atanapi iraha saena Raden. Raden alap-alap ngahulang sakedeung teu lilapok nyarita deui. Nya ari ceuk kuring mah penting iraha oge bisa we.
ngan leuwih alusna deui dina peutingan Jumaah Kliwon. Jeung memang cocok eta kembang mustika Malakasari teh disumurupkeun kana ragana Nyi Larasati. Nyi Larasati bakal jadi jawara wanita pilih tanding jarang lawan anu mampu ngunggulan pangarti eta wanoja. Kitu ta Ki? Oh, sumuhun Raden. Nuhun atunya kana wewengan ti Raden. Aki mah saja mulai deui we ieu teh Den. Heug, sami-sami Aki. Bral gera mulang. Mugi hatina kanan dina pamaksadan Aki. Amin. Nuhun pisan Raden. Aki pamit mios Raden. Bral Ki, bral. Diiring ku hileuwirna angin, Aki Ruminta terus amit mungkur di hareupeun Raden Alap-alap. Lempang ti jero kadaton kaluar teh awak Aki Ruminta ngalayang numpak angin sakicep geus nepi sup kana ragana deui. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng see keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.